Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui saperti madzkur. Iza golato di mana-mana salah ahad fi hikayatihi dina nyaritakeun nanasi ahad. Atina caritaan si ahad al khabarihi atawa berita si ahad fala tadhak maka ulah seuri anjeun alaihi ka ahad wala tarudda sareng ulah ngabales anjeun alaihi ka ahad bijapain ku bedegong biantakula ku yen ngucap anjeun lahu ka ahad kalamuka ari obrolan anjeun ghairu sahihin eta henteu bener walakin tatapina arsyidhu kudu nuduhkeun anjeun ka ahad ila golatihi kana kasalahan ahad bilutpin kalawan lembut qailan bari ngucap rubbama kaza alama azunnu kaza rubbama kada terkadang kana anu alama netepan kana perkara azunnu nyangka kuring kaza kana anu wa dalam yakbal sareng di mana-mana henteu nampa itu si ahad tambihaka kana pepeling anjeun patrukhu maka kudu ninggalkeun anjeun ka ahad wa sya'nahu sareng kana tingkah ahad wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun antatana za'a kana yen pasea anjeun mahu sarta ahad wa ingkana sanajan bukti naon al haqqu kabeneran maka eta tetep sarta anjeun wafil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis mantaro kalmiroa wa huwa mubtilun ari lapad mantaro kalmiroa wa huwa mubtilun mana ari saha jalma taroka eta ninggalkeun ieu si eman almiroa kana papaseaan wa huwa bari ari eman teh mubtilun eta anu salah bunia mangka diadegkeun lahu pikeun ieu eman naon baitun imah pi robadil jannati di palataran surga waman sareng ari saha jalma taroka eta ninggalkeun ieu si eman almiroa kana papaseaan wa huwa bari ari eman teh muhikun eta anu bener bunia mangka diadegkeun lahu pikeun ieu man muhik naon baitun imah pi a'lal jannati di pangluhur-luhurna surga. Wafil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen la tumari akhoka ari lapad la tumari akhoka la tumari ulah maseaan anjeun akhoka kadulur lalaki anjeun wala tumazihhu sareng ulah ngaheureuykeun anjeun ka akho wala ta'idhu sareng ulah ngajanjian anjeun ka ahad mau'idan kana hiji janji fatukhlipahu tuluy nyulayaan anjeun kana itu mau'id wa in akhtata sareng di mana-mana salah anjeun panabbahaka tuluy melingan ka ahad ngelingan ka anjeun sa ahadun salah saurang pakbal mangka kudu narima anjeun antan biha kana pepeling biparohin kalawan bunga wasururin sareng tegasna bunga washkurhu sareng kudu nganuhunkeun anjeun ka ahad ala nasihatihi kana nasihat ahad wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun antak bala kana yen narima anjeun al haqqo kana kabeneran wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun alla takbala kana yen henteu narima anjeun al haqqo kana kabeneran fa inna dzalika karana sayaktosna itu alla takbalal haqqo minal kibri eta tina sifat gumede wafil hadisi sareng eta tetep dina hadis anu sejen al kibru batarul haq ari lapad al kibru batarul haq al kibru ari gumede batarul haqi eta nolak kabeneran ai adamu qabulihi tegasna henteu narima kana kabeneran wallahu a'lamu bissawab.